Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di dieu simkuring bade ngadugikeun bahasan ngeunaan kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual. Panjangna kasus pelecehan sareng kekerasan seksual anu kajantenan ayeuna-ayeuna parantos ngaruksak reputasi dunia pendidikan di negara eta. Ruang sakola, kampus, komo pasantren anu kuduna jadi ruang aman pikeun para santri meunang pangaruh geus teu aman deui jeung tempat anu steril tina predator seksual. Harti jeung jenis-jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual nyaeta sagala kalakuan ngahinakeun, ngaganggu, jeung atawa narajang awak hiji jalma. Aya oge jenis-jenis kekerasan seksual nyaeta hiji, perkosaan. Perkosaan nyaeta serangan dina wangun maksakeun hubungan seks ku ancaman kekerasan, ditahan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekawasaan, atanapi ku cara ngamanfaatkeun lingkungan anu maksa. 2. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual nyaeta kalakuan seksual ngaliwatan sentuhan fisik atawa non-fisik anu nargetkeun organ seksual atawa seksualitas korban. 3. Prostitusi paksaan. Prostitusi paksaan nyaeta kaayaan di mana awewe ngalaman tipu daya, ancaman, atawa kekerasan pikeun jadi TKI. Saha wae biasana nu jadi pelaku kekerasan seksual? Naikna kasus kekerasan seksual ka barudak dilaksanakeun ku nu pangdeukeutna ka aranjeunna. Contona, bapa, indung, kulawarga, atawa wali budak nu tanggung jawab ngadidik budak. Mantan kabogoh mangrupikeun pihak anu paling sering dilaporkeun dina kasus kekerasan seksual. Hal naon nu kudu dilakonan nalika mika nyaho atawa ngalaman kejadian kekerasan seksual? Dampak anu disebabkeun ku kekerasan seksual teu bisa diingetan. Butuh perhatian anu serius. Sebut wae depresi, trauma, masalah kesehatan, penyimpangan seksual, janten pelaku kekerasan seksual. Jadi, naon anu kudu dilakukeun lamun ngalaman kekerasan seksual? Ieu anu kedah dilakukeun upami ngalaman kekerasan seksual. 1. Ngartos yen kekerasan sanes kasalahan korban. 2. Mastikeun keamanan jeung keamanan. 3. Simpen buktina. Hukuman pelaku kekerasan seksual. Dina pasal 280 KUHP, pelaku tindak pidana diancam ku pidana kurungan paling lila 7 tahun. Nyaeta, seumpamana pelaku ngalakukeun eta kalakuan atau perbuatan cabul. Nalika korban teu sadar atawa teu daya, pelaku ngalakukeun tindakan ka korban nu masih alit atau sahandapeun umur 15 tahun atawa teu acan waktos nikah. Sarta lamun pelaku ngayakinkeun jalma anu dipikawanoh umur mah dihandap 15. Hak-hak korban kekerasan seksual. Aya pancen anu nyadiakeun sagala rupa bentuk patali panyalindungan legal kalawan isu panyalindungan anak. Aya sababaraha artikel dina KUHP nu nyadiakeun panyalindungan pikeun barudak ngalawan kekerasan seksual. Panyalindungan ka barudak dituduhkeun ku penyediaan hukuman pidana atau sanksi pikeun cara ngahindarkeun kekerasan seksual. 1. Nyaho yen cicing teh lain hartosna satuju kana aktivitas seksual. 2. Eureun nyalahkeun korban. Inget yen teu aya anu hayang diganggu atawa menta dilecehkeun jadi korban kekerasan seksual. 3. Ningkatkeun wawasan jeung edukasi anjeun ngeunaan fakta jeung mitos kekerasan seksual. 4. Lamun batur aya nu ngajakan heureuy atawa ngarah kana kekerasan seksual, eureunan geuwat. 5. Dukung kampanye stop kekerasan seksual. 6. Tanda tangan petisi pikeun ngadorong RUU penghapusan kekerasan seksual.